kawadeling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus dipiagul kalayan dipireus ku dewek iap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono juh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikone poh ngaku urang Cikone bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katangtos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir diboehan ge kuno hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nah make teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut
nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak jitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu selenang acan diboehan ge kudu hirup pake jeung mawa amal pas nu heueuh ongko teu mawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng diri cuma akibat gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu Sok atuh pangbenerkeun gajah teh gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu cing cek silaing ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan digeun maung geus era sia era ke si api oman era dapono era heuh kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangga bisa diumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata gegepkeun ari jadi realisasina tina ieu kamardekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO nah jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan eta sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya nah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati ulah tahun nya nya diperingati unga tahun geura aya unga poe teu sidik bisa popoe malah memperingati teh hura-hura teh taleler nya
Numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Heeh, gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinirik kitu ge teh. Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang Bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang. Dibui, dijariji busi. Jelegur teh merdeka, ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tidak dibui teh didasi baheula mah tah ayeuna mah lain. Didasi heula tuluy dibui. Ayeuna mah dasi ngaman lain tuluy dijariji busi. Ayeuna mah pejabat heula tuluy diobang kaituna teh. Ah geus gara roblog ge meureun Pak. Iya. Ngalabet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mah. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kasida deui Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Aya pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor suka ngirungna abdi. Eta mah kaki laki-laki keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan, mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami, maka eta nikmat tamah deui. Ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun, maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya ya. Tsunami mah, kahuruan mah, biji leutak mah, banjir mah, angin mah. Bener kemana nu? Alah iya nya Pak. Dek nyalahkeun saha? Dek nyalahkeun saha? Nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu, ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudinganan. Ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke? Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana belentuk, bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung teu ngeunah ku jelema. Ai nu ngaruksak jelema, ai nu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong oman. Bongan bangkong jang, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh nya. Heuh nyata ai bangkong dikongkorong ai sinunuk henteu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng ngan rorongkong. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna?
sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengkeun siapa jadi dagor ke bae solusi teh polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu jing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu kitu nah kumaha kitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan ai rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rarasaan
Nah atuh geuning. Da bumi nu muih panon poe mah cicing. Nya. Iya. Tah aya deui ceuk falsafah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Tuh. Mau jauh, tak jauh. Ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang, nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina wujud urang, gera prak, gera pangihan, cirina satangtung diri. Geuning. Kitu. Eta beli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan. Kumaha maksudna? Heuh dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Nah ai falsafah ilmu saha? Yo dibid'ahkeun teh babatok sia. Mangeran kagolongan sia teh. Bener. Cing Allah mangeran megrasok. Jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelek jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Jadi bararodo. Bodona teh dikatotoloyo. Rajin pinter kabalinger deui. Tak. Panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana kulon tuh mata panon poe biji ti kulon bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh. Katawa turun tina angkot geuning angkot. Bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan. Untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratanya. Omuing. Ini malah wasit. Juga disangka ada wala bapak aing profesor le. Bicarana akademis euy. Urang teu kapikir nya ka. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nyawa. Nya, leres. Ai turun tina Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol. Dan nu dihakana hambur duit ger paseha. Fried chicken, Dunkin Donut, hot dog, bisa. Malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu. Ini mau peuyeum. Ini peuyeum apa itu peuyeum. Bener bener. Nya. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya Pak. Nepi ka diluli-lulinya asli. Geus eueuh aslina kan. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekasi manggadon sabu-sabu. Banyak
sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tongong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana dedeh bangsa urangnya Pak dedeh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kalengitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kecu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun heeh da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik conah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sudeui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heuh lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang kitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak
bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi yeuh can kawin ongko abdi teh bisi aing geus kitu mah ngaharewosan kana silai-silai anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana silai geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silai moal makna urusan silai aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon resep jang ya san kacangrum tak kitu nya nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu juga nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti silai gitu cing sok coba kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna ilung-inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunggu kerana kadenge naon eta ku silai kadenge bubuyus ya dia ngomong kumaha be teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku indung silai kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ada mogor dek mogor cing kanya
komentaran kayaknya tagus gede urang teh ayeuna mah zaman demokrasi masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ieu sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju sabab artos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak ada lipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Yuswa jauh jeung bapak ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mamada pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan Umma bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapak teh pas teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek Haji Apo pantes rarai percis emer bahe nyuruh video gitu tong sok kitu bokap eling beh dar sore teh isu hayang nyanum nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu tukang nyesel DP hadap asor kari-kari ku bapak ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableng pucus Semar ulu kan pernah katanya kasar nyanyi tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertelang emang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kelakuan gitu ilmu ajum ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun eta di cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng mitah anu nah dikira cepot teh ngilu ngarojong kana kapalai bapa nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ka ku emak
bari dicencurikan di usapan teragap deui ujang anaki tong gering ucu emak teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicare cobi galifah ulah sok itu kalakuan teh nah hate teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang cuman aing mah oke jeung hayang nyanung nu teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge dan nyarane nak keur dilebang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngabetem we care aki-aki 7 mulut aja nafsu teh mending ngaberung gitu heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyika paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak gede leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teu ridon cenah mah dipangnyanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabje pucus meureuk kedaweng aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh sakompet taun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan ini aing